Sangkaruk aing be aku kotok. Kernaan mak, emang pokok duit sesate. Sasanaon sasaberog. Maksudna duit tiis mak, duit tiis. Duit tiis kumaha teh? Duit tiis mak. Piraku ku aing ta duit diasup-asupkeun kana pulkas. Hiyonya, garati ngomong jeung nu kurang harti. Dia tah ngomong na melaka sadur. Duit nu teu kapake kitu lah mak, boga tah henteu. Memang aya duit anu henteu kapake. Duit mah kabeh ge kapake jeung meuli ieu meuli itu. Duit tendenan mak, duit tendenan piraku eueuh. Jeung nante duit ditenenteun dan dipeuyeum ge moal asak ieu. Ari emang ngomong skama mana? Dia tah ngomong ngaler ngidul. Atuh ngomong bae nek pinjem duit gitu. Mak abi nek pinjem duit. Geura mak boga duit henteu, minjem heula 100 mah. Dia mati heubal ge nginjem beh horeng mah najis telok dibayar. Keur iraha teh mak, jauh gale ku abi sok dibayar bae. Keur iraha dia mayar. Malah sok dibayar ku gawe geun mak, abi sok macul di sawah emak ngalakeun suluh. Berarti dia digawe asupna kana mayar hutang. Atuh mah sarua bae tage. Eta deuleu minantu batur masuk ngagusek bae mentuan digawe. Telok ujian ka dieu ka ditu. Dia mah karak gawe sakitu ge diasupkeun kana hutang. Atuh dibayar-bayar ku tanaga burung mah. Nya geus dia geura macul ka ditu ulah eureun-eureun satahun gawe bae. Atuh bongkok ke cangkeng abi mah. Lamun teu kitu mah dia moal ka bayar hutang. Jacek dia ge bayar hutang na ku gawe. Atuh kitu ge direstein tah kudu macul satahun ulah eureun-eureun. Atuh mantap potong tah cangkeng. Kan hutang dia na ge teu kahitung. Mati heudi mah, sainget abi mah karak sabaraha kali doang abi nginjem duit. Dia rumah tangga geus sabaraha tahun jeung anak aing. Ai 5 tahun mah meureun mah. Atuh eta lah selama 5 tahun dia barang dahar jeung aing bae. Pan abi ngadon ge jeung anak emas segala mah. Atuh makana mentage ulah ujian jeung mitoha mah. Atuh mah ge ulah ujian kana minantu mah. Hih, heuh anteknya boga minantu nerembel bae. Ante keu nya boga mitoha rewel-rewel teuin. Nan jahang disoekeun meureun ku aing teh sumutia. Atuh ulah mah. Sangkaruk aing be aku kotok. Kernaan mak, emang boga duit sesate. Sasanaon sasaberog. Maksudna duit tiis mah, duit tiis. Duit tiis kumaha teh? Duit tiis mah. Piraku ku aing ta duit diasup-asupkeun kana pulkas. Hiyonya, garati ngomong jeung nu kurang harti. Dia tah ngomong na melaka sadur. Duit nu teu kapake kitu lah mak, boga tah henteu. Memang aya duit anu henteu kapake. Duit mah kabeh ge kapake jeung meuli ieu meuli itu. Duit tendenan mak, duit tendenan piraku eueuh. Jeung nante duit ditenenteun dan dipeuyeum ge moal asak ieu. Ari emang ngomong skama mana? Dia tah ngomong ngaler ngidul. Atuh ngomong bae nek pinjem duit gitu. Mak abi nek pinjem duit. Geura mak boga duit henteu, minjem heula 100 mah. Dia mati heubal ge nginjem beh horeng mah najis telok dibayar. Keur iraha teh mak, jauh gale ku abi sok dibayar bae. Keur iraha dia mayar. Malah sok dibayar ku gawe geun mak, abi sok macul di sawah emak ngalakeun suluh. Berarti dia digawe asupna kana mayar hutang. Atuh mah sarua bae tage. Eta deuleu minantu batur masuk ngagusek bae mentuan digawe. Telok ujian ka dieu ka ditu. Dia mah karak gawe sakitu ge diasupkeun kana hutang. Atuh dibayar-bayar ku tanaga burung mah. Nya geus dia geura macul ka ditu ulah eureun-eureun satahun gawe bae. Atuh bongkok ke cangkeng abi mah. Lamun teu kitu mah dia moal ka bayar hutang. Jacek dia ge bayar hutang na ku gawe. Atuh kitu ge direstein tah kudu macul satahun ulah eureun-eureun. Atuh mantap potong tah cangkeng. Kan hutang dia na ge teu kahitung. Mati heudi mah, sainget abi mah karak sabaraha kali doang abi nginjem duit. Dia rumah tangga geus sabaraha tahun jeung anak aing. Ai 5 tahun mah meureun mah. Atuh eta lah selama 5 tahun dia barang dahar jeung aing bae. Pan abi ngadon ge jeung anak emas segala mah. Atuh makana mentage ulah ujian jeung mitoha mah. Atuh mah ge ulah ujian kana minantu mah. Hih, heuh anteknya boga minantu nerembel bae. Ante keu nya boga mitoha rewel-rewel teuin. Nan jahang disoekeun meureun ku aing teh sumutia. Atuh ulah mah.